Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lujeng tepang di sareng sim kuring. Coki Sitohang dina acara Sakolebat Warta. Sakolebat Warta ieu mangrupikan program pinunjul anu diayakeun di Suraung Channel di YouTube na sewang-sewangan tos kakoncara di mana wae ayana. Cekap di subscribe, like, oge komentar di palih handap, sareng toel, babatok loncengna sangkan teka tinggalan informasi-informasi hiburan anu diayakeun di Suraung Channel ieu. Lebet kana warta anu kahiji. Seueur pisan kaulinan barudak anu diayakeun di kampungna sewang-sewangan, ti mimiti biliar, remi, gapleh, main mahyong oge sajabina. Eta mah sanes kaulinan budak. Eta mah kaulinan kolot. Sarupaning sondah, loncat tinggi, egrang, babancakan, bebentengan. Nah, di kampung Sapalih, sabiasana barudak sawihna pangaosan, biasana tara langsung ka imah, maranehna arulin heula. Dasar barudak. Naon rupi-rupi kaulinan nu diayakeun barudak dina maleman harita? Balap lumpit, balap lumpat. 1, 2, 3, 4. Pokoknya mau orang sakseni wae, ieu videona. Hegan, si Dapi mah ngaji. Pipi orang tilanya nyadalan. Lan, barengan. Aku juga ikut lah. Gan, mana ditanyakan ku Pak Ustadz? Nggak ngaji. Gara-gara mana? Tuh ngaji atuh. Nah, orang nu salah. Mana nu salah? Nah, teu ngaji. Alasana orang teu ngaji teh maneh keur gering, urang keur ngalongo. Geus lah, urang balap lumpit. Balap lompat meureun. Balap lompat mah keur beurang-beurang. Ari keur beuting-beuting mah balap lompit. Tuh, beuting pan, enggeus saturang ganti baju lah. Enggeus tong make baju. Nah, mun teu make baju mah asup angin atuh. Lompat make baju mah moal bisa atuh. Nah, di mana-mana ge lompat mah make suku. Siapnya? Siap. Garha nomor 1. Nomor 1. Isa nomor 2. Nomor 2. Dela nomor 3. Nomor 3. Sampai nomor 4. Nomor 4. Siapnya? Siap. Ya wae barudak mah aduh menipikasi rieun ge. Mudah-mudahan kanyamanan oge kang kating triman tumiba ka urang sadayana khususna ka diri abdi Coki Sitohang salaku host terbaik di Jawa Barat. Umumna ka sadaya nu sami hadir atanapi nu nyakseni kana acara Sakolebat Warta ieu. Lebat kana warta anu kadua. Sakumaha biasana dina kahirupan alam dunia ieu tangtosna aya di luhur, aya di handap. Aya di handap, aya di luhur. Aya nu pinter, aya nu bodoh. Aya nu panas, oge aya nu tiis. Teh aya kopi. Margi teh cipanasna. Kejadian oge masih di kampung Sapalih.
kejadian jalma anu bodoh anu dititah ku dununganana manasan motor. Manasan motorna ciga kumaha? Ari nu biasa mah hurungkeun kuncina nembe dipencet starterna atau napi selahanana. Tapi ieu mah manasan motorna siga urang saksini wae. Ieu videona. Kumanya manasan motorna? Ai, maneh ieu geus sabaraha bulan maneh ieu. Pagawean maneh teu beres-beres. Motor si Jana lolos nu nunggak kredit 5 tahun. Ayeuna si Iskandar ayeuna 8 tahun. Ari, ini orang keur ngomong ieu. Ulah lebih ka ngerakeun ka komunitas. Urang kupu-kupu pink sih mah. Ngerakeun ka maneh mau dipercaya di ku perusahaan anu kitu carana motor lah lolos terus. Kona poe ayeuna kudu benang tah si Iskandar atas nama Iskandar eta motor. Sudah 8 tahun saat ini nunggakna. 8 tahun. Maneh mah. Ulah ngerakeun komunitas kupu-kupu pink. Enak buru, gacangan, panasan motor tah. Siap. Panasan motor. Ye, deuleu sia. Motor tetangga mah geus kinding. Make kopling, ban lagi gede. Lain ban model juga. Ningali kenapa masih kieu wae? Spion buleut ge jiga panon Mickey Mouse ya. Cilepeug sia mah. Hei, sia, goreng patut. Siapa? PPKB ge tinggal salemar. Maneh keur naon? Tujuh manasan motor. Tuh, lulungan sia geus teu paduli. Siapa sakedeung deui ge dipalitkeun. Ieu atuh semua. Panasan motor mah kieu. Pak. Lain ku babangun. Aduh, rupa-rupa carana hiji jelema lamun geus baluang ku pangabutuh pasti pake wuh. Jadi teu balik lah. Aduh, aya wae. Untung we kararasep. Nya. Paluargi sadaya, rupina parantos waktos urang parantos teu nyekapan sasarangan dina sakoleh batuarta ieu atuh mudah-mudahan anu aya di bumi nu nyakseni channel ieu Suraung channel ieu mudah-mudahan aya dina padang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekali di abdi ngemutan ulah hilap subrek like komente di palihandap. Oke, langsung toel bae babatok loncengna sangkan informasi hiburan anu disayoggikeun di Suraung channel ieu teu kakantun. Paluargi sadaya, wilujeng kantun sim kuring David Copperfield pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.